Nepangkeun nami abisena Baria Kamil ti kelas 10 MPLB 3. Di dieu abdi bade nepikeun biantara ngeunaan kasehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anu dipihormat ibu guru sareng rerencangan sadaya anu dipikacinta. Hayu urang panjatkeun puji syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparin kasehatan sareng kasempatan ka urang sadaya. Rerencangan sadaya, kasehatan teh mangrupa hal anu kacida pentingna dina kahidupan urang. Lamun awak urang sehat, urang tiasa ngalaksanakeun sagala kagiatan kalayan lancar. Pikeun ngajaga kasehatan, urang kudu tuang anu sehat jeung bergizi, rutin olahraga, sarta istirahat anu cekap. Salian teh eta, urang oge kudu ngajaga kabersihan diri jeung lingkungan. Lamun urang teu ngajaga kasehatan, urang bisa gampang kakeunaan penyakit anu bakal ngaganggu kagiatan sapopoe. Kusabab eta, hayu urang biasakeun hirup sehat ti ayeuna. Mugia urang sadaya tiasa ngajaga kasehatan pikeun kahirupan anu leuwih hade. Hapunten bilih aya kecap anu kirang marenah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.